Malihana kalaresan aya sejarah musik awi ya. Nah, kumaha. Angklung. Mun. Angklung kapungkur mah mung 3 nada. Oke, Tuk siap. mampiang waktos zaman Sultan Agung Mun. kapungkur Mung 3 nadanya. untuk mampiang nuju ngiringi Sultan Agung kapungkur karasan anu ieu teh para kolonial kapungkur abad ke-17 merinding eta. Tah dilarang lah musik bambu teh ku orang Belanda kapungkur. Oh, kantos dilarang. Paginya dilarang. Kantos dilarang. Kecuali aya salah sawios kapungkur pensiunan ieu kagungan istri kedua. 3 tahun tos maot. Naksan abdi. Bro di pasian eta hirup deui. 3 tahun meninggal, hirup deui. Aya apa dina manglek. Haris bisa ngahirupkeun geus paeh. Wah, atuh rame. Ya teu di vaksin. Oh, terbiasa divaksin soalnya. Biasa. Diulang kan terbiasa suntik. Ya biasa melalui dinas kebudayaan. Keluarga we. Ayeuna pan seueur keluarga teh keluarga modern, keluarga masih muda. Modern. Ngajarkeun bahasa Sunda teh itulah ngarasa era. Dina kaayana memang masih kena diperjuangkeun, namun da ayeuna pan zaman modern teh kadang-kadang nih dan hampir musah eta ge di Purwakarta di ieu sanes kantos Pak Kang Dedi kan. Kang Dedi keun ka ngamek. Iya we nanti masalah musik bambu lah. Musik bambu. Sejarah musik bambu. Oke, siap. Oh, sejarah musik bambu aja. Jantan kieu hari musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes Ya. Dulur-dulur Atikan Merdeka SMA Negeri Hiji Cijeruk 107,7 FM. Tiasa dipantau di kanal SPM Radio, YouTube. Tiasa oke ditingali di Facebook SMA Negeri Hiji Cijeruk. Masih sarang simkuring pun Sultan Andika. Nyebut Ki Sultan, ting nyebut Ki Guru, ting tapi pasti acan aki-aki. Oke. Parantos sumbing dina danget ieu hiji tamunya ada tata ada semu kana semah mah cenah disok diwaca ngahesekeun nu boga imah ari tamu keur ditata kudu dijamu. Acan dijamu engke we beres udah ngopi sasarangan. Oke, parantos sumbing di studio Ki Haris Munandar ya katelah Ki Haris Oray. Satu acan orang lajuning karena naon urang bahas urang tetelakeun, urang benjer biaskeun, urang sisit. Naon nu baris dipedar, mangga Ki Haris kenalkeun diri heula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nami sim kuring Haris Munandar. Namun katalahna disebut Haris Oray. Kunaon disebut Haris Oray? Kalaresan kapungkur nuju di perfilman di KMT abdi teh megang properti binatang. Diantawisna oray, buaya, ya sanes kanten lah. Mangrupikeun binatang-binatang janten ku jalaran seueur nami Haris. Aya Haris buaya, aya Haris. Karasan sim kuring di terahna Haris oray. Mungkin kadanget ieu. Kitu we supina. Siap, atur nuhun. Ki Haris, ari Ki Haris teh dibabarkeun di mana?
Abdi mah asli orang Bogor. Asli orang Bogor ya? Asli orang Bogor. Asli orang Bogor. Dilahirkan di Sekolah? Bogor. Sekolah di SD, SMP mah di Bandung. Oh, SD SMP di Bandung. Kawasan SMA di Jakarta. Oh. Sa Rengsena di Jakarta terus lebet ka Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Oh, eta teh aya kene sekolah eta teh. Aya nama IKJ. IKJ. Nama Dulur atikan Merdeka IKJ teh kapunten namina Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Pendidikan Kesenian Jakarta. Oke, mangga orang lajengkeun deui. Ki Haris, sabada lulus di IKJ kegiatan Ki Haris naon? Biasa jantan tukang ngamen. Wah, kumaha tah? Tukang ngamen biasa ngamen di Kalorsan Kapungkur kantos kagungan teater maki-maki. Nah, teater maki-maki teh. Teater masa kini masa kita. Oh, gitu. Maki-maki teh lain apa-apakan ya. Nuhun. Kalau saya menuju peralihan Pak Ali Sadikin sareng Mohon. Kapungkur teh Cokor Panero. Jantan menuju ieu serah jabatan. Mintonkeun sentra tari ular. Oh, gitu. Sentra tari ular nah soalnya eta da jalanan malum lah. Anak teater pan Mohon. kostum lagi murah atuh daek lah coba urang teh mah. Nah, seureung maki-maki. Mohon. Bau lah segala macam. Nah, semenjak nuju mintonkeun di pagelaran mah alhamdulillah anu nonton teh da kaget. Ningali ratusan ekor ular. Mohon. Ratusan orang macam-macam orang itu keluar waduh. Janten ya kapungkur mah ningali orang itu kan benten. Oh, kumaha tah? Nah, mun rada aneh lah kapungkur mah. Pintonan ular. Pintonan orang itu ayeuna pendah di mana-mana ge sieu dirata. Nah, alhamdulillah di kadanget ieu disebat teh Haris Orai gitu. Nah, Ki Haris gaduh pengalaman sanes teater terus di perfilman ya jeung mangora ya pengalaman sanes tuh nu ngarobah hirup Ki Haris di IKJ. Ya, alhamdulillah di Bogor tahun 78 ngawitan kantos biasa kantos ngaulang di sekolah. Oh, mohon. Terus janten PNS di pemerintah Kota Bogor. Oh, gitu. Nah, kantos biasa lah. Tingawitan honor dugikeun ka kantos ngalaman janten kepala pasar Wes, kapungkur. mantap. Direktur PD Pasar bener namanya. Muhun aya nama. Nah, nuju pasar janten perusahaan daerah Mohon. digentos tahun 2005 Mohon. abdi ka kelurahan. Mohon. Oh. Janten lurah cariosna. Nah terakhir abdi kantos janten lurah lah di Rancamaya. Oke, siap. Ki Haris, Mohon. dahun-dahun nuju ngawulang teh aya nu kapentang asmara gitu. Nah. Ada ya cariosna tah. Kumaha carioskeun tah? Eta mah masa lalu tos pokona kalasan ya ayeuna alhamdulillah janten ninina pun incu. Oh gitu, kumaha cariosna tah? Jentreken atuh. Nininya incu semua eta malah masalah pribadi janten piisineun lah. Siap. Nah mungkin abdi Mohon. kalasan memang dah hobi ya karena bakat abdi mah seniman bakat. Mohon. Ari seniman bakat mah kana naon ge teu tiasa ge ditiasa-tiasakeun. Bakat. Bakatku butuh. Bakatku butuh. Oke. Nah kalasan abdi sok marekeun dina kesenian anu nganggo awi. Oh, awi. Mohon nganggo awi malihan kantos ka luar negeri segala macam sanes kanten tah. Eta gara-gara awi. Oke, siap. Mohon, Ki, ku sabab tadi geus di mimitian ku awi lah gitu nya. Rekan-rekan atikan Merdeka. Mendingan orang bahas awi. Eta mangga. Kumaha? Mangga. Jadi nya sadayana oke. Kumaha sih naha awi? Awi mah Mohon. sanes kanten oge diperiyogikeun. Tingawitan lahir dukeun ka ngantunkeun teh diperiyogikeun. Contona Mohon. nuju lahir dianggo naon teh ieu teh
tali pusar Tali teh pusar, ari-ari. ari-ari kan Mohon. di enak ku awi ku hinis Oh di ngomong keretna mohon. lajeng upami ngandunkeun pan peryogi awi kanggo banera kanggo nande pasaran nganggo awi padu nganggo awi nah gitu bahkan awi mah tiasa dianggo furniture segala macam lah sanes kanten tiasa diekspor ke luar negeri Seueur manfaatna nya. manfaatna sangat sanes kanten malihan nah kaleresan aya sejarah musik awi ya Nah, kumaha. angklung Mohon. angklung kapungkur mah mung tilu nada Oke. tuk Siap. mampiang waktos zaman Sultan Agung Mohon. kapungkur Mungkin nadanya. untuk mampiang nuju ngiringi Sultan Agung kapungkur karasan anu ieu teh para kolonial kapungkur abad ke-17 merinding eta tah dilarang lah musik bambu teh ku orang Belanda kapungkur Oh, kantos dilarang. Paginya dilarang. Kantos dilarang. Kecuali kanggo para pengamen. Nah, aya salah sawios kapungkur teh produsen angklung Mohon. di daerah Kuningan. Mohon. Eta anak buahna teh Pak Daeng Sutikna. Mohon. Tahun 48 Pak Daeng Sutikna mencoba melestarikan mengangkat derajat angklung ada malah angklung diatonis Oh. angklung pentatonis Eta nya. nah eta ngawitanna teh angklung nah mahasiswa Unpad waktu harita Pak Husein Wijaya sareng Mohon. ketua Dewan Mahasiswa Unpad Erik Barkah tahun ke-62 mencoba ngadamel calung jangan calung mah lahirna tahun ke-62 Oh, siap. tahun ke-62 nah calung mah aya calung naon calung nganggo calung salendro dari salendro mah tiasa bari heureuy kalaguana teh nah tahun 77 aya festival kesenian rakyat internasional di Bremen di Jerman nah kalasan simkuring kapungkur tah Oh, munggaran eta teh atas ya. bahkan anu ngalatihna ge langsung Pak Husein Wijaya almarhum anu nu ngawitan ngadamel calung teh anjeunna kantos janten kepala janten Kasubdin suku dinas kebudayaan di DKI Mohon. anjeunna teh nuju kepala dinas kebudayaan DKI harita teh Pak Budiaman anu kantos di Asti di Bandung nah lajang harita Pak Sampurno nuju dirjen kebudayaan nu paling pitelepat mah nah anjeunna anu ngintunkeun ka Bremen teh Oh, karasan simkuring tah janten main calung harita dugikeun kadanget ieu masih keneh janten pamain calung oke. itu tah Ya, dina tadi kan terus dibahas kemekaran alat seni awi. Tapi sampai meh tebih teuing ka ditu awi hayang narik deui. Awi dina kahirupan Sunda teh naon sih? Da dari kapungkur kan upami misalna pramuka mah jokona kan kalapanya. Lamun di Sunda ge aya disebut kaung nih, disebutkeun. Nah, anu awi kumaha? awi sanes kanten ieu nah teh seueur ka pereuginan tina awi teh Nuhun. bikin ka tukang sate ge nganggo awi menten dicok janten nanya awi mah Arsitektur meureun Mohon siga jambatan di Baduy nya. sanes kanten kan diperyogiikeunana ku bangsa urang mah terutama orang Sunda Atau misalnya non disebutnya pendek ulah disambung, Mohon. panjang tong ditek-tek. Nah. Eta teh kana awi. awi Siap Bahkan mohon. di dia Pak Kisari Mohon. sanes kanten dia mah anjeunna oh iya pisan kena awi mah aduh Tenang. kena pisan anjeunna Kisarip ge baris diulam ka dia. Ah, Mesek gitu. leres kan. lah. Ya api bakal mesekna. amin amin Oke. Mohon dina awi dina kehidupan Sunda tadi tos dibahasnya nu kadua. Urang kumaha posisi awi dina kayana ayeuna. dina kayeuna ieu memang seueur pisan masih kena diperyogikeun namun da ayeuna pan zaman modern teh Mohon. kadang-kadang nih dan hampir musa eta ge
di Purwakarta di ieu sanes kantos Pak Dedi Kang Dedi tah. Mun. Kang Dedi kan ngamek masalah nuaran awi tah, nuaran awi nah gara-gara eta na teh mugar hutan. Nah, Kang Dedi teh pan ahli di bidang budaya di anjeunna mah. Karasan aduh daya deui lah sanes kanten anjeunna mah. Alhamdulillah, tapi memang hampir musnah. Hampir musnah. Mudah-mudahan lah masih kena aya nu nanti anu aya keneh anu nyemutan lah. Mohon. Upami teu lepat salian di non tatangkalan badag siga caringin. Dapuran awi mah ciciren ayana cinyusu. Muhun. Tah kumaha upami dapuranna sae? Nah, eta bahkan punten di daerah ieu ge cai eta sisi gunung kadang mah cai teh ieu Seurnya. di perumahan Gemilang Mohon kata caina aduh awon. kacida pisan sanes kanten awona Mohon. da awi anu saena mah dipikeun gina diical Dipicen apa dical? dical atuh Kapan salah teh kapan itu dicanda. ka orang Jakarta ka ditu lah ka orang-orang anu aqua segala macam tek-tek anu mangkaning sadintenna sabaraha tangki eta teh. Sabaraha ratus ribu liter eta. Emang teu aya instalasi CSR gitu di perusahaan air minum eta? Oh, walau alam ka pemerintah mah walau alam eta mah. Mungkin lo gantung wewenang tiasa gitu. Mohon kirang-kirang gila. Jadi aya masyarakatnya dari Mohon. Gemilang sesah cai gitunya ari disapaliheunana cai Tadi biceuna dijual. Dical. Komoditas ya, Wah, perusahaan eta. multinasional. Oke. Eta tanda. Pun. Upami diomongkeun mah heureun ku letah lah eta mah. Nah, urusan eta mah teu kena ikut campur lah. Yang Ngemutkeun wungkul. Kan aya warga nu memang perioginya seueur ya. Peryogi malihan ayeuna teh aya nanti nganggo cai leneng tapi ya melalui yayasan dikelola ya alhamdulillah sanaos kiro-kiro oge gitu kan aya lah. Oh, ti yayasan atau ti desa? Sanes desa mah bujeng-bujeng lah di pemerintah desa mah. Bujeng-bujeng aya merahatoskeun. Iya Mbak Non, fasilitas pengolahan air kedah nama nama aya, nah itu urusan pemerintah pendah. Oke, gitu teh. Patalina sareng awi. Mohon. Upami terlepat aya konservasi awinya di jasina Mohon, ya. mohon. Kinten-kinten ya. Nu kudu dipigawe kurang sangkan tadi sumber cai, teras mebel arsitektur Sunda, arsitektur menggunakan awi kan rata-rata menggunakan awi supados tetap teu musnah terus malah jadi beunghar gitu. Aya strategi naon nu pernah diangkat? Nah, aya contoh di Cibinong. Mohon. Aya anu ngagar kagungan ieu nanti kebun awi. Mohon. Bahkan awi bikin kaina Pak Ki Jatika. Mohon. Dikenal Ki Jatika, profesor anjeunna seorang profesor di bidang awi lah. Mohon. Alhamdulillah bermacam-macam jenis awi aya di anjeunna. Mohon. Bahkan kanggo mebel segala macam sanes kanten anjeunna ngadap. Bahkan bikin rumah ke tina awi sadayana. Mohon. Duhin kadanget ieu ya. Di Cibinong tah Ki Jatika. Mohon. Alhamdulillah aya lah. Rumah tahan gempa meureun. Mohon aya alhamdulillah. Aya nu kersa ngalestarikeun lah anjeunna. Sanes kan alhamdulillah nah. Patali sareng awi oge kan aya gawe ngajaga budayanya. Nah, aya gawe ngajaga konservasi meureun genus sareng sajadina. Nah, dina alat seni nyalira ge salian ti calung gitu. Angklung arumba. Aya teu modifikasi alat seni anu ngagunakeun awi. Seueur Naon wae tah? Angklung, calung, teras sanes kanten bahkan sapertos genggang, karinding. Karing sanes di urang wae bahkan di Papua di Irian Jaya pun memang seueur di
apa di Nabire, di Mohon. Pinai, di Gunung Jayawijaya, Mohon. di apa di pedalaman Jayawijaya eta sok dianggo nganggo mun di urang mah karinding, itu ge sami karinding. Oh, karinding. Di ditu karinding ti Papua. Nah, alhamdulillah ayeuna sok seueur geuning di urang we nu ngacenna teh sok nganggo karinding, terus aya seueur salah-sama kan Anu ditangtungkeun teh gini di liangan, ka angin-angin naon namina teh? aya kolecer. Kolecer terus kolea teh naon nu kaanginan ini. Kolecer. Mun kolecer ieu teh kolecer ieu ageng teh namina. Oh, mohon. Kolecer lah eta sebenarnya. Oke. Terus tadi kan tos seueurnya alat-alat anu ngaoge modern lah modernisasi nggunakeun awi oge. Nah, patali jeung kasani budayaan ya. Ngadang-udang mah di Haris oge aya tadi teh aya hiji kelompok benernya. Mohon. Nah, aya rekrutmen barudak wara teh SMA gitu SMP pikeun gabung. Nah, eta kalasan lah kaina teh da jarang teh di 435 desa kelurahan se-Kabupaten Bogor. Mohon. Eta tos langka. Mohon. Terus di Kota Bogor teh aya 68 kelurahan. Mohon. Nu aya dina anu aya di Dinas Kebudayaan Mohon. mung aya dua grup. Anu hirup teh. Mun nyata simkuring nyata di culun PHK. Kunaon culun PHK? Cuma lelucon padi Haris Karna. Oh. Janten sanggar nalakta. Kita kan nalakta aki unggul sadayana. Oh gitu. Oke. Aki unggul. Ki, kumaha upami misalnya SMA hiji Cijeruk ngayakeun pelatihan atau ngadamel kelompok calung ti barudak warah unggul. Nah, enggak. Kersanya surveinya. Kedana itu kada dilestarikeun da sahadi itu. Ayeuna simkuring pantos kieu geuningan. Mohon. Hampir rempo anu geus aki gitu. Nah, baru ari kabungkul mah aya. Mohon. Sok aya Pasanggiri Calung. Mohon. Pasanggiri Reog. Mohon. Reog oge eta eta teh kanggo ieu teh biasa sosialisasi melalui seni. Mohon sosialisasi. Mohon. Kebijakan. Kantos di program. Departemen Kehutanan kapungkur nuju menterinya teh Pak Jarwo. Mohon. Aya konservasi ieu nanti Pekan Penghijauan Nasional. Mohon. Dia kan masalah ku awi alhamdulillah. Ai melalui seni mah janten contohna upami pejabat pidato anu ngadangu kan teh bubar pan. Mohon. Kesal. Tuluh. Nuhun, tapi melalui seni. Mohon. Contohna aya kapungkur Reog BKAK. Mohon. Ya kan? Kapungkur mah aya Departemen Penerangan. Sok aya mintonkeun Reog. Eta penerangan melalui ieu kanggo sosialisasi ti eta. Mun dia sini mah. Jadi mediana langkung nonnya. Langkung raoseun ngarankeun informasi. janten diregepkeun tah. Oh. Ngaregepkeun. Nah, saking ku ieuna Mohon. janten sami ngelucon, bobodoran gitu kan. Ngaregepkeun. Janten henteu ieu nanti upami sosialisasi mah cepet ketangkep gitu. Benten sareng pidato, coba pidato. Mohon. Ayeuna pidato nunutan bujeng-bujeng ieu tinggal we di DPR coba gitu. Pokoknya ieu ngagawer we karewek. Ya, mungkin naon ya, rekan-rekan atikan naon dulu atikan merdeka bisa jadi benernya urang mah ngawanohkeun bisa jadi pakai TikTok benernya calung atau naon pakai TikTok gitu. Jadi musik naon musikna gitu. Nah, dimasukkan atau ucapan-ucapan ada zaman kitu ayeuna cuman tentang nu batur tapi nu media na unggul digunakeun. Oke. Eta merenya jadi salah satu strategina siga nama kudu di sekolah deui nya. Terus Pasanggiri merenya Pasanggiri. Jadi Pasanggiri abdi oge abdi ngulang bahasa Sundanya. Pasanggiri Calung sareng Reog teh aya gitu. Pupuk oge ayeuna teh mungkin heureut kitu nya. Maksudna mungkin sakadik anu cabang dina Pasanggiri eta. Mugia ieu jadi
perhatosan merenya ti para stakeholder atau menyempeng kawijakan sangkan diperhatoskeun laras-laras. Ki, urang tos baranya tos 23 menit. Ieu ge ngaros geus aya ngawangkong ku bahasa Sunda. Oh, Punten gitu. ya. Kumaha? Bahasa Sunda. Ari bahasa teh salah sahiji unsur budaya. Mohon. Budaya teh aya 7 unsur. Mohon. Aya religi, teknologi, sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan umum, ekonomi, bahasa, sareng seni. Mohon. Nah, itu kan salah satu unsur budaya. Mohon. Horyogi dilestarikeun. Sunda, Pasundan teh pan ibu kota teh Bogor entengnya. Mohon. Upami Priangan mah di Bandung. Mohon. Bandung kota Priangan. Bahasa Priangan sareng bahasa ieu rabe benten. Mohon. Ari Priangan mah aya unak usuk bahasa, ari bahasa Sunda mah da ya kieu lah bahasa Sunda mah. Bahasa Sunda benten sareng bahasa Priangan. Contona. Kepala sekolah bupati urang dahar yuk. Mohon. Eta bahasa Sunda. Mohon. Tapi di Priangan mah eta mah rada benten. Neda. Ibu, bapak, mangga bilih bade tuang, kalasan simkuring parantos neda, da urang mah tos dalahar. Janten aya ieu, aya unak usuk bahasa, benten. Benten yang Sunda. Mohon. Pasundan. Ya. Nah, pusat Pasundan, ibu kotana Pasundan teh di Bogor. Ibu kota Priangan di Bandung. Mohon. Nah, malihan kapungkur, Mohon. bahasa Sunda budak teh enak bujeng-bujeng ngarasa esin, ngarasa era, ngarasa kampungan, ngarasa kurang modern, Mohon. ngarasa ieu upami nganggo bahasa Sunda. Sanes ku pergaulan sama di keluarga we. Mohon. Ayeuna kan seueur keluarga teh keluarga modern, keluarga masih muda Modern. ngajarkeun bahasa Sunda teh itulah ngarasa era, ngarasa kampungan, ngarasa kurang modern, jadi jarang. Bapak nanti bahasa Sunda hidungna teu bisa. Tahun 85 Mohon. nah kapungkur karasa Ya. 95 Mohon. nuju Mbak Tutut janten Menteri Sosial. Mohon. Anjeunna memang ngakarasan simkuring ngadama film bahasa Sunda kanggo pelajaran bahasa Sunda melalui film. Mohon. Kunaon melalui film? Mohon. Pan dianggap modern. Mohon. Nah, kanggo sosialisasi kanggo belajar bahasa Sunda melalui film teh Mohon. ditayangkeun di sekolah. Mohon. Kamu abdi ngadama folklor, Mohon. film folklor, film bahasa Sunda ngau bahasa Sunda Mohon. supados bahasa Sunda teh henteu musnah. Mohon. Ayeuna bayangkeun we geura Mohon. sekian generasi yang akan datang leungit eta bahasa Sunda teh. Biasa jangan. Biasa janten da eta teh teu dipelajari teh. Ya mudah-mudahan namun gitulah kapungkur kantor saya iya pan gejala reformasi. Profesor Yayat mah jari nanti bahasa teh hirup Mohon bisa tumbuh, bisa musnah. mohon kapungkur abdi ngadama Sikabayan, Mohon. Lamsijan, Mohon. Carna di Bandar Bangkong, Mohon. sareng Haji Maman Firmansyah abdi kana sutradara filmna kapungkur. Oh, itu karena dia nomor Bangkong. Mohon. Nah, abdi ngadama ieu nganggo bahasa Sunda kanggo pelasiran bahasa, Mohon. pengajaran bahasa melalui film. Namun nggak gitulah. Kayaan lah ku zaman malum lah. Ya minimal orang bobo orang kuatkan deui reinforcement-nya, reinforcement kuatkan deui ngeunaan Sundaan minimal orang meren ngobrol dina bahasa Sunda. Saeutik-saeutik urang guar tepikeun deui. Iya sih sisi-sisina. Mohon. Ya mudah-mudahan wangkong Sunda laku teras langsung seueur. Ngaras regreg ya. Aya masuk surat ieu. Sering we. Wah. Ki Agus sering ka dieu, ayeuna Ki Haris terus Ki Sarip. Sareng nu sanes ge baris diuleung. Pokona nu memang aya waktos urang guar. Urang salusur gitu nya. Urang sisit gitu nya. Naon-naon nu tiasa dipidamel, naon-naon nu jadi harapan, naon-naon nu jadi kaheman jeung kahariwang. Jadi aya sababaraha hal sih memang tina positifna. Insyaallah bahasa Sunda mah leungit. Salila memang masih kena anu nganggo.
tapi memang mungkin turun. Mhm. Kumaha urang ngahangetkeun deui eta peryogi formula anu sae nya. Nah eta Gitu. kedah dieukeun lah bahasa Sunda teh ulah ka leungit gitu kan. Orang Sunda makanya ulah ngaraos sieun salah henteu. Nya. Ku kersana nganggo bahasa kasar tadi ku alhamdulillah Mun. tos nanti kersa Mun. nganggo bahasa sorangan gitu Mun. daripada bahasa deungeun. Nah, gitu lah. Seueur orang Sunda contohna seueur contoh Mun. orang Sunda di selatan anjeunna Mun. janten pembantu di Jakarta teu pira 3 bulan. 3 bulan di Jakarta pas badai lebaran pulang kampung mudik biasa da poho bahasa Sunda teh tuh poho karena bahasa Sunda sampaikan ke Mun. dina angkot bang tolong saya turun di bambu iket Mun. mandi awi tali we nya Mun. kunaon di bambu iket dan ngarasa gengsi teh Mun. ngarasa gengsi wah padahal 3 bulan poho eta na bahasa itu seueur gitu tah. Jadi pikalucueun. Pikaluceun. Aran ilang purwadaksi nya. Eta. Oke. Balik kana awi. Aya filosofis awi naon nu tiasa jadikeun cecekel ku urang Sunda. Filosofis tina awi. Seueur sarasana. Naon tah? Seueur tina awi mah. Mohon da. Ayeuna kudu nanti disebut mun cepari bahasa nanti lihat tali. Oh, Nanti leus jujur lihat tali. Nah, eta pan salah sawios ieu lah nanti kena ieu lah da awi saraskankeun anu seueur kena Ya. diperyogikenana gitu. Ya. Sarasana dukeun ka ayeuna ge masih kena diperyogikan awi teh. Malihan di nanti kanggo ieu di Jakarta kanggo paseur ieu. mohon reklamasi. Mohon. Kanggo awi pan geuningan. Ya, leles Jujur lihat talinya. Ya tali memang eta bisa jadi kurang hiji cecekelan dina nanjeurkeun Mun. budaya Sunda. Da dikencangkeun teuing mah heuras teuing mah nya bakal potong mereka Iya. teh kudu leuleus nya. Siga gitu. Nah, Lihat leuleus. teu pegat. Teu pegat. Nu jadi tatahana nya eta tadi tamiang meulit. Meulit habitis. Eta awi keneh. Tina awi da seueur. Tina hal pagawean-pagawean nu bakal meulit di ka urang. Cenah gitu. Oke. Dulu atikan mereka orang tos dugi ka 30 menit. Sehingga nu urang cukapkeun heula obrolan sareng Ki Haris urang ke tepang deui dina acara Wangkong Sunda. Sareng Ki Haris deui tapi duka nu kasabaraha supaya teu bosen ya. Nu bosen mah pasti ningali abdi sih. Ya insyaallah. Kapayuna mah Wangkong Sunda dicepeng kumurang kalih nya. Nah, alumni atau ieu pikeun regenerasi. Kedah aya. Hatur nuhun Ki Haris. Aya 2 hal nu kusim kuring tiasa dicintakeun nu kahiji nyaeta pengalaman Ki Haris nu seueur piro manjang segala macem. Sutradara film, terus dina sidang artikan, nyanak budaya Sunda ka mana-mana, tur di Yuswa nu namanya 17 tahun langkung sakedik gitu. Masih keneh komitmen dina ngamumule kasenian Sunda nu ngagunakeun awi. Patali jeung awi seueur pisan manfaatna dari tina segi filosofis dugi ka konservasi air, dugi ka kasenian, arsitektur, jeung sajabana. Hatur nuhun kana kasempingan Ki Haris. Urang bakal penak deui dina podcast anu salajengna. Hatur nuhun anu kapihatur. Saya leresma datang nanti Gusti Allah. Lepat jeung dina mangrupa kalemahan simkuring salaku manusia. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Salam teh. Cerio.